Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amih wa mukafi'an li mazidih. Allahumma salli wa sallim ala rasulih Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'usi li ummatih wa ala alihi wa ashabihi wa junudih. Ashhadu an la ilaha illallahul fattahur razzaqu li khalqih wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi jaa'a bi syari'atihi wa ahkamihi. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa qala nabiyyuna Muhammadun, kurang kompak. Wa qala nabiyyuna Muhammadun yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Wa qala al-ulama'u fi kitabih, min alamati mahabbatin nabiyyi mahabbatul ulama'i wal atqiya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin biqalbin salim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun segenap para alim min ulama, para kiai, para asati, para hujjah, bil khusus sadayana para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, khususil khusus para dewan-dewan guru, bil khususnya para guru ti JGH. Aduh, alhamdulillah para biasa halal hadir, kurang doakeun mudah-mudahan sadayana sing ditambih-tambih kemuliaan aku Allah. Amin. Aparatur kepemerintahan sipil atau militer, atasan bawahan, baik Bapak RT, Bapak RW, mobil khusus Bapak Kepala Desa. Aduh, alhamdulillah para biasa hadir sekaligus masihan sambutan ka urang sadaya. Urang doakeun mudah-mudahan sing dijalankeun pajabat-pajabat anu saloleh dan istimewa segenap panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari jajaran pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, kum sadayana masyarakat kampung Nyodor Kidul. Alhamdulillah dina sa'ayeuna ngayakeun perayaan Maulid, mudah-mudahan pengorbanan yang perjuangan sing ditampi ku Gusti Allah. Amin. Urang doakeun mudah-mudahan ya urang Nyodor Kidul berkah sababiah Maulid, jaga di akhirat kabeh ngabring ka surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tiga gantun ke seluruh jamaah tamu undangan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, kum sadayana masyarakat, as'adakumullah. Bu, ibu, wih, cagur, nggak semang, kula manca, ampura, sawara kula nang segobrak. Cek budak teh mah weur bandeng. Malum bae lah, ti tanggal hiji kula balik subuh bae. Tapi alhamdulillah ka atuh. Sanajan wak dobrak ke pamajikan mangalun Tuhan bae. Tapi doakeun kepala dulu sanajan barejeng soang tongeun kula loba keneh sampai silih mulut. Mudah-mudahan happy tulung Allah. Amin.
Iya kula beres jadi neka dengan kabelah girang ka pasir lor makana ieu ulah hebeul-hebeul sabaraha jam lekna ulah butuh dulu sakuatna bae terus ya terus kerja karakteran kurang kompromi bae panitia kudu nama nyaho mau balik yang ora keneh mata naon parawan panghareupna supaya seger kula caramahna ini dia bariskeun hareupeun kula harapeun colok ngelepot tarik monyong. Para hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, lelaunan baik soah sawarana di antara PHBI peringatan hari besar Islam anu sok dirayakeun ku umat Islam khususna wilayah Banten hiji Rajaban nu kadua Muharram nu katilu Muludah. Lamun ngomongkeun Rajaban judulna teh Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Lamun ngomongkeun Muharram maka judulna teh tahun baru Islam. Tetapi lamun ngomongkeun Muludan maka judulna teh ialah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, ieu teh Muludan diramekeun ke urang nyodor bahkan lain budak nyodor bae nu ngaramekeun Muludan. Kula di tanggal hiji abrik-abringan kanu mulud dina setiap lembur ieu muludan teh rame. Bahkan panitia mah masya Allah pangcapena nek muludan teh ngumpulkeun masyarakat, ngumpulkeun berkat, ngundang kiai, ngundang ceramah. Padahal eta panitia punten eueuh nu ngagaji, eueuh nu ngalem, nu maido mah heueuh. Aya nu sok maido kana panitia aya. Makanya panitia kunci jadi panitia teh hiji kudu kandel celik, nu kadua kudu sabar sebab panitia mah ayeuna salah tina masyarakat. Ulah jauh-jauh panitia mengundang kiai salah we diomongkeun. Cenah ngundang kiai galak caramahna. Beres muludan dak cenah kiai meunang undang sakala kamar cenah teu kuat aya beres kana ceulije. Panitia mah nu salah. Diondangkeun dari tahun hareup kiaina leuleus ka bina-bina. Dimulai naik nepikeun ka turun ngalamprah kana kursi. Kumaha beres mulud. Dak cenah eta kiai menang saha leuleus amat kiai can yakin bawa ka dieu. Panitia teh salah. Tapi sanajan bari jeung kitu panitia ulah leutik hate nu ngalem urang teh, nu ngabanggakeun urang teh lain masyarakat, nu ngalem urang teh lain manusia biasa, tetapi anu ngalem urang teh langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Sing horeng Kanjeng Rasul teh kangeneun jasa, rindueun jasa, kasaha ka jelema-jelema anu sok ngarayakeun muludan, engke jaga di akhirat. Jelema anu tukang muludan, jelema anu cinta ka Kanjeng Rasul bakal dipanggil ku Kanjeng Rasul kabeh ngadep ka Kanjeng Rasul. Engke bakal ngabdi urang hadep ka Kanjeng Rasul. Sirikeun nu pangharupna eta panitia, nu pangburina nu tukang maido. Hiji nu tukang maido pangburina eta, nu kadua nu tilok lunas di urana. Aya nu lunas aya. Abade paling beungeut teu lunas gerak nyodor. Terus ieu. Kejasan anggus. Nah, makana ieu muludan ramekeun ku urang tiap tahun ulah asa-asa. Naon tujuanna ieu ngarayakeun maulud teh? Nu kahiji ialah li ajli silaturahmi. Aya silaturahim urang antar masyarakat. Pak ieu berkah muludan, masya Allah. Nu hadir teh panlobaan ngomongkeun pengajian mingguan moal sakieu nu aya bener teh. Pat hari muludan pangaruh bae, bapak-bapak rada loba. Ibu-ibu nage rada rame, teh ngomong hadir, teh wati hadir, teh jun hadir. Teh itoh aya, teh ida aya. Si Maimunah aya, si Kokom, teh ipan barokah mulud. Terus pertahankeun ke urang karena urang mah ya hidup bermasyarakat kudu ngahiji. Ulah sok teu arakor. Geus melalui momen maulid sebesar apapun permasalahan di lembur urang, hadekeun, hijikeun. Teu pantes urang mah acak-acakan sebab umat Islam mah kudu ngahiji di ditu nage. Masyarakatna nu bodohna nu pinterna nu sugihna kiyaina aparatna kabeh kudu kahiji. Lamun geus kahiji mah insyaallah bakal menimbulkan sebuah keberkahan. Amin.
jauh-jauh nempel tangsil mah ya curug kurang aya 5 deulekeun kadeh kadi deulekeun ieu curug aya 5 bener tak hiji aya jempol eta indung leungeun piindungeun urang jempol teh saha RT RW lurah di jempol urang makanya lamun cenah muludan eueuh RT eueuh RW eueuh lurah diomongeun geus wayahna RT RW jeung lurah mah kudu panghareup rek muludan teh komo lurah naon sebabna piindungeun urang nek muludan ge lurah mah kudu niangkeun kana panitia cek lurah panitia ieu nek muludan dia geus menang duit encan kitu kuduna mah tah siap panitia boro-boro ka lurah puguceun asal ditagih hararese jasa geus ulah dipikiran bisa aya kakurangan aing tanggung jawab hendak ti aing cek lurah salon ti aing amplop ori ge bisi kurang aing nambahan jeung cara make siap aing sabaraha juta jeung cara make anggarkeun cek panitia nanti 3 juta ulah 3 juta dia isi-isi lurah 7 juta anggarkeun ku dia pukungan 2 juta duitna ti aing 5 juta hijikeun jadi 7 juta pikeun anu cara mah kudu nama kitu ieu mah piindungeun ongkoh nek muludan masyarakat kalah kanyumput pi hewan diundang kok datang-datang aja tapi alhamdulillah palurah diri mah hadir urang doakeun sing barokah amin piindungeun tah hiji tah kudu aya RT RW lurah piindungeun urang nu kadua curug teh curug panuduh sa curug panuduh pibapaeun urang sa ieu teh kiai ustad santri tapi bapaeun urang kudu panghareupna naon fungsina tuduhkeun masyarakat bisi salah jalan kiai bagianna repotkeun masyarakat bisi teu akur kiai bagianna wah tuh nu tilu curug nu jangkung nu sedang aya nu jangkung aya nu leutik dicirikeun ieu nu ieu atuh jelema sedeng nu ieu atuh jelema sugih nu ieu atuh jelema miskin pan masyarakat teh tilu pangkatna bener teh nu sedang nu sugih nu sedang nu jangkung nu leutik lamun ngahiji kabeh masyarakat kudu tilu lurah ngahiji kiai ngahiji jadi curug 5 kepeulkeun tonjokkeun kana jelema ngakoler ka moal bisa hayang ngajajal ka dieu ieu barokah ngahiji curug 5 hayang inum teu kudu hese segede kumaha gelas atuh kaangkat deukeun ya deukeun tuh aus coplokeun tilu barangkak moal rata gelas ari kabeh mah hiji pan tuh alhamdulillah tangeusi berkah ngahiji makana penting melalui perayaan Maulid urang teh masyarakat kudu ngahiji tujuan Maulid nu kadua hikmah perayaan Maulid teh ialah li ajli syafaati urang teh hayang menang syafaat ti Kanjeng Rasul ibu hayang menang syafaat hayang ditolongan ku Kanjeng Rasul pan urang kabehan ge hayang ditolongan jaga ku Kanjeng Rasul teh sementara urang bakal ke akhirat di akhirat eta aya 2 perkara hiji neraka nu kadua surga ulah ngomongkeun neraka panas teuing surga bae urang eta jelema asup ka surga ku 2 perkara hiji ku rahmat Allah nu kadua ku syafaat baginda Rasul cek ibu-ibu kula mah hayang ka surga ge ku ibadah kula jang jauheun budak nyodor hayang ka surga ku sababi ajar ibadahna jang jauheun teh apa cenah kula mah tukang salat ustad salat urang mangan awakna doang jang jauheun hayang ngaturkeun ka surga mah bener teh pan urang mah salat awakna mah heuh salat pikiranna ngalayang mulai ge usul inget ka mamana komo ibu-ibu cenah salat isya jam 7:30 moal kaur mikiran si Andin begitu Allahu Akbar Gusti Andin iklan deui bae cenah ieu mah hatena mah urang mangalayang bahkan kadang-kadang perkara anu teu panggih urang memeh salat keur panggih mah pak keur salat mah panggih isuk-isuk kita duit ke salat di 10.000 pohon endeut kuat atar neangan duit sampai jam 12 teu panggih-panggih pas keur salat dohor setengah hiji lebah sujud inget setor cenah poe-poe duit teu nak utang jang jauheun salat urang hayang teu ka surga mah teh cek ibu-ibu ustad
kula mah hayang ka surga teh ku ganjaran puasa kula bulan Ramadan jang jauheun puasa urang nganterkeun ka surga mah teh nah sebabna urang mah puasa nukur pindahnya atuh doang isuk nama puasa dipikeun ka maghrib beres maghrib naon dihuapkeun bahkan saya agenep keneh naon geus ditadiakeun kejok dua sangku kekusna lauk godohna naon amprek di dapur 5 menit teh kana maghrib geus ditempuan bae beuring mabuk nempuan jam ieu jampai naon dah perencan maghrib begitu beledang maghrib siap kemaki rek hamba tuadan Allahu akbar canggih baca biak opat udah nyodor pagaweana eta jang jauheun puasa urang hayang nganterkeun ka surga mah nu jelas mah ialah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi ustaz kula mah tukang ngaji hayang amat ka surga ku ganjaran ngaji kula jang jauheun ngaji urang hayang nganterkeun ka surga naon sebabna urang mah ngaji menang engkrengna doang di mana mah timbul ngomong rek ngaji make seragam bawa tas sagala datang ka pengajian nangalah ka ngobrol komo ibu-ibu mulai dari ngaji kiai macbuan kita mana mati jatuh harus beriman jang jauheun ibadah urang hayang nganterkeun ka surga mah geus anu jelas mah hayu urang arahan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi sugan ieu berkah muludan ya disyafaatan jaga Kanjeng Rasul amin ulah asa-asa ieu nunjukkeun muludan ulah sok asa-asa yuk urang pagede-gede harta urang korbankeun jeung muludan ulah sok eleh ku anak ulah heman ka pakaya sebab cenah cinta ka Kanjeng Rasul mah kudu melebihi segalanya sanajan urang cinta ka anak ka Kanjeng Rasul mah kudu leuwih cinta kana pakaya ka Kanjeng Rasul mah kudu leuwih cinta lantaran cek Kanjeng Rasul la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajmain can dihitung sampurna keimanan hiji manusia sehingga rasa cinta ka Kanjeng Rasul kudu melebihi segalanya cinta ke anak ka Rasul mah kudu leuwih cinta artina ulah eleh ku anak urang nek muludan boga duit 1 juta menang BLT cek anakna mak hayang HP todo ayo mah kabeh jeung muludan kudu kitu tah ieu mah boga 1 juta kok dibajikjan ari di hayang HP mah cenah nu 800 cenah jeung meuli HP nu 100 na cenah jeung muludan meuli-meuli gesek bae ulah kos kitu nek muludan mah nek nunjukkeun cinta ka Kanjeng Rasul mah yo urang pagede-gede harta korbankeun insya Allah. Namun sebabna tuh tadi dia urang hayang menang syafaat mungkin di yaumil kiamah. Amin. Hiji di ajli syafaat. Nu kadua lumatak kurang diramekeun ieu muludan teh para hadirin sadaya. Li ajlil mahabbati karena tujuanna teh ialah urang ngabogaan rasa cinta dina hati ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi ibu cinta ka Kanjeng Rasul insya makanya penting pertahankan dina hati urang rasa cinta ka Kanjeng Rasul bahkan ke urang pakakeun ke anak incu urang keturunan urang supaya kabogaan rasa cinta ka Kanjeng Rasul para hadirin sadaya sebab rasa cinta anu bakal nyalametkeun di akhirat di antarana cinta urang ka Kanjeng Rasul bahkan cinta ka Kanjeng Rasul merupakan salah satu perintah tina agama wahbab nabiyaka summa'alim qadarahu sing horeng eta cinta ka Kanjeng Rasul teh merupakan perintah tina agama maka pertahankeun kurang rasa cinta urang ka Kanjeng Rasul mun bisa sampaikeun ka paeh ieu cinta ka Kanjeng Rasul teh pertahankeun ka urang ulah asa-asa cinta urang ka Kanjeng Rasul teh korbankeun harta urang korbankeun tenaga urang korbankeun pikiran urang salah satu orang yo ngahadapan maulid satahun sakali yo ulah ngomong capek ulah ngomong teu boga duit ramekeun urang ieu muludan tahun ieu rame tahun hareup mah kudu rame deui insyaallah yo tunjukkeun rasa cinta urang ka Kanjeng Rasul para hadirin nu mantap masyaallah urang kudu nunjukkeun cinta ka Kanjeng Rasul sebab eta Kanjeng Rasul teh cintana kana urang sebagai umat luar biasa cintana Kanjeng Rasul kan urang teh melebihi segalanya teh Kanjeng Rasul mah cinta kalau jadi umat melebihi cinta kan awakna. Di mana dalilna baheula waktu Kanjeng Rasul masih keneh aya.
Eta malaikat Jibril silaturahim dongkap Kanjeng Rasul nyaritakeun tentang panasna neraka. Begitu dibejakeun tentang panasna neraka ku malaikat Jibril, eta Kanjeng Rasul teh neteskeun ci mata. Bari naros ka malaikat Jibril, wahai Jibril, saha bae nu bakal asup kana neraka? Cek malaikat Jibril aya 7 golongan manusia anu bakal asup kana neraka. Baca hiji-hijina. Begitu dibaca, ternyata tidak ada 7 golongan teh, diantaranya ialah umat Kanjeng Rasul. Ketika Kanjeng Rasul ngupi umatna bakal aya anu asup kana neraka, Kanjeng Rasul jeurik ngarosaan, bahkan jeurik lain jeurik biasa, tetapi Kanjeng Rasul jeurikna bari sujud nyung. Dina waktu jeurikna bari sujud eta Kanjeng Rasul teh ngajerit memohon ke Allah. Cek Kanjeng Rasul, Gusti, lamun memang bisa anu asup kana neraka ulah umat kula, cukup pula baik anu dibaleum di neraka, salametkeun kabeh umat kula, salametkeun kabeh urang nyodor ulah sampai aya anu asup kana neraka. Masya Allah, inilah hebatnya Kanjeng Rasul, pemimpin anu sejati, pemimpin anu luar biasa. Kacintaan pohara kali jadi umat. Nek ditanya ku kula kira-kira pemimpin urang aya yang modal kitu. Aya Allah di urang. Aya mah aya kitu nya ngan teu loba. Loba di urang masuk poho ka masyarakat bener tak? Masyarakat tunggal bulan ngagajihna. Ngomong nama nek ngabela masyarakat. Begitu geus meunang mah nyerikeun masyarakat. Bener? Mana buktina ari bensin naik deui bae. Atuh manehna bensin naik teu karasa nyeurik. Naon sababna? Duitna loba. Gaji unggal bulan. Barak masyarakat leutik. Hayang kamu dibias teh geus saleh kawaha. Benar? Kau mau jelek mulu dah karena naon naik. Gara-gara bensin naik pan masyaallah. Beas milu naik. Harga lauk milu naik. Benar tak? Daging kotok milu naik. Bahkan totokan mulu mendadak naik. Kok diumumkeun ku panitia, cek panitia ibu-ibu gara-gara bensin naik cenah ieu totokan mulu ge cenah urang taekeun sebab cenah amplop kiai na ge naik. Naik tante ibu dah. Sabodo amat naik teh kitu lah teu dipikiran ku ulah. Ulah maka dia lebih karap-karap eta. Aya teh cenah jeung milik ulah syukur eueuh dipiraku. Masya Allah para hadirin. Gara-gara bensin naik nanaon nararai lu karunya kula kana padagang tukang warung nek ngomong maka masyarakat itu naik mana teuan akhirnya nyin merek make merek di warung harga beas cenah anu tadinya 8.000 saliter ayeuna mah cenah 11.000 rokok gudang garam cenah 15.000 ayeuna mah 17.000 harga endong cenah tadinya mah 24 cenah ayeuna mah jadi 27.000 hampura cenah ibu-ibu sebab bensin ge naik. Ustad buat pipiluan harus begini make merek nyalakeun nu paeh tinggal 15.000 jadi 25.000. Nalkeun nu paeh tinggal 50 naik menjadi 75.000. Tahlil 50 menjadi 75.000. Make merek teh harapna embe berkat nama cenah lain deui. Aduh Gusti naon nararaek gara-gara BBM. Lajuna masyarakat loba anu lieur. Kumaha solusina pikeun urang? Ulah take. Urang mah ulah haliwung, ulah halan, ulah babanting ka dieu ka dieu, ulah nyalahkeun presiden, ulah nyalahkeun dewan, komo sampai nyalahkeun lurah mah ulah. Naon sebabna? Urang mah boga Gusti. Ieu teh ti Allah hakikatna. Ieu teh ujian hidup. Apa urang hidup di alam dunia teh ku Allah diuji. Ujian anu kedua. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Diuji bukan anjeun sadaya cek Gusti Allah. Kalian dua ujian hidup di alam dunia. Nu kahiji ujian anu bagus, nu kadua ujian anu goreng. Mana ujian anu bagus? Salah satuna urang diberi kesenangan ku Allah. Usaha keur maju, duit keur loba, awak keur cararakeun. Eta teh ujian sarua ti Allah, ngan ujianna ujian anu bagus. Tetapi horeng aya ujian anu goreng bikin urang. Mana ujian anu goreng? Ujian anu sok nyieun sedih kana hate, anu sok nyieun ngalamun kana awak urang, nyieun pikiraneun kana hate urang. Mana di antarana ieulah para hadirin sadaya geus mah nyan duit teh keur hararese katuruk-turukna naon marahal. Ieu teh ujian ti Allah, ulah kaget, ulah alar, kumaha solusina? Cek ulama, fa idza asabatkumus sayyi'at
pasbiruha. Bila mana anjeun diuji ku Allah kalian ujian anu nyeun sedih, ujian anu galeh, maka kuncina teh pasbiruha, sabar ku anjeun. Insyaallah dengan berkah sabar bakal subur. Amin. Geus ieu mah para hadirin sadaya, urang sabaran bae insyaallah sanajan nanaon marahal ari urangna sabar mah sugan rezeki urangnya ku Allah digedekeun deui. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tegas nadaeng ngaji teh ya. Eta ciri jelema diberi anugerah anu pohara ku Allah, diberi nikmat anu gede ku Allah. Geus nikmat anu gede ti Allah teh sabadana iman Islam, sabadana sehat wal afiat, lain urang kabeli mobil, lain urang kajieun imah, tetapi nikmat anu gede ti Allah teh eta urang hirup di alam dunia dibere daek ngaji. Syukur anu daek ngaji boyana. Ngus daek istiqomahkeun. Ulah ditinggalin ka pengajian, can daek penta ka Allah. Si ibu di can daek ngaji menta Gusti. Leuleuskeun hate kula supaya doang batur kula daek ngaji kitu tah. Ulah lagi makanan ngaji, jelema pahulang-hulang bae. Padahal eta ngaji teh ulah poe saminggu sakali bener. Sabi aja ku tetangga, ayo teh cenah urang ngaji, geura ka ditu bae cenah aing mah lanjung hulu. Aya 8 giga? Mana? Geus menjadi dia. Kunaon kitu teh lanjung hulu aing cenah keur galau pikiran aing mah. Aya 8 giga tunduk make teh. Ari kitu galau naon kan? Ih, pugu cenah salaki aing geus 3 bulan cenah habaruh carita. Heh cenah teh atuh ngaji bae sing geus salaki ieu. Heh dia mah cenah ngomong bae, atuh aing dia deh jojo balik ngaji mah. Oh. Kok nyarekan keur ngajak ngaji. Batur kuat geuleuh ieu ka majelis taklim sarohan teh bari culak cileuk di majelis. Ngumian mik ibu-ibu cenah geura karumpul kula di majelis cenah karak duaan teh cenah jeung mik. Bari solawatan ngahunjar bae ibu-ibu sakalian. Malam ini pengajian. Hayu kumpul babarengan. Sebab ieu teh kawajiban. Kalah ngaleceh dina jandela. Bari diablakeun jandela aing eling aing ge nyaho penting ieu teh waktu ngaji tapi aing mah moal ngaji sebab aing mah keur nonton TV. Pot ngahono dareupeun TV hewangun sampai jam 3 kuat ari kana ngaji sabodo bae. Aya nu kitu di aya. Insyaallah di dieu mah sebab pula husnudzon karena budak ngodor mah ngajina rajin. Amin. Ari ibu-ibu mah pan tadi mana Kak? Teu di Cadasari teu di Baros. Karena pengajian teh pangramena. Bahkan kiwari mah akhir zaman nanaon pangramena ibu-ibu bener. Muludan pangramena ibu-ibu. Rajaban pangramena ibu. Muharraman pangramena ibu. Ngirit ompreng ge pangramena ibu. Oh, ikan kiwari mana rame nanaon. Tapi nyusahin ari ngaji mah sanajan engkrek ge barokah bener. Pan kiwari mengaji tak pengen engkrekna doang. Sosoheureun pan ibu-ibu kiwari mah pengajian teh kudu make seragam bae. Heeh, ente kosong gigi seragamna warna putih, kabeh kudu putih. Nu can boga baju putih mah teh milu ngaji. Lamun dek ngaji teh ngabring dong kuntul hiber. Ente 02 kalende bajuna warna kuning, kuning kabeh, dong palit-palit. Makanya teu aneh di kang kiwari mah bajuna rupa-rupa, goreng salakina mah paru-paru bayaran hutang. Ya, pertahankan pengajian ke orang, ramekeun ke orang pengajian insya. Engke manusia lamun geus daek ngaji, hikmah tina daek ngaji teh para hadirin sadaya. Salah satuna ku Allah bakal diberi akhlak. Urang teh pada hidup kudu make akhlak. Akhlak teh kabagi dua. Hiji al akhlaku ilal khaliq, akhlak urang ka Allah. Nu kadua al akhlaku ilal makhluk, akhlak ka papada. Eta saduana wajib diterapkeun. Bahkan pangkat akhlak eta leuwih luhur tibatan ilmu. Artina jelema sanajan luhur ilmuna lamun akhlakan nanaonna. Geus terapkeun akhlak urang. Nu kahiji akhlak ka Allah. Mana akhlak ka Allah? Para hadirin sadaya aya 2. Nu kahijina akhlak batin. Mana akhlak batin teh? Ikhlas dina hati dina setiap ibadah. Eta akhlak batin urang ka Allah. Arahan ka urang. Dina setiap ibadah ka Allah sing ikhlas hati urang. Lamun salat teh mah ulah sok diinget-inget. Mun sedekah teh ulah hayang kalem ku batur.
lamun nyumbang teh mah ulah hayang ka alam ku batur. Ieu mah jelema kadang-kadang punten ngabangun masjid budak cenah lamun aing mah moal beres dan kitu urang. Bener teh. Muludan beuh cenah bener aing cenah panggedena. Arahan coba ikhlasna eta teh akhlak urang ka Allah. Hiji tah. Nu kadua akhlak zahir. Man akhlak zahir urang ka Allah dina setiap ibadah arahan urang supaya jeung ilmuna. Bahkan dina setiap urang hadap ka Allah rapihkeun awak urangna. Terutama pakaian urang. Mun nek salat nu rapi bersih. Kudu ngaginding nek salat teteh. Bapak-bapak khususna usahakeun mun nek salat. Ke sampingna nu bagus nu bersih, bajuna nu bagus nu bersih. Ulah sok asal bae. Menjelema kadang-kadang akhlakan ari teh ka balai desa kumpulan batik pang bagusna dipake kod digosok sagala. Pake calana pang bagusna, pake selop. Ari nek salat make baju partai bewa. Gila aing ngadeuleunan. Mending mun bagus keneh baju partai geus lecek. Gutah cauk pabalantak bahkan aya nerekan sagala hareup burina. Kos sageudeung doang gambar Jokowi. Pilih saya cenah kalau saya menang rakyat senang. Kebenaran burina pedagang bensin. Menang sarokat dibaca ku manehna. Marah manehna. Ngomong naon cenah dia jong senang sagala. Aing cenah hayang meuli bensin ge hesena ka bina-bina kok balik batur terjadi salah. Ieu bawayan arahan tah. Pakaian nu hade, nu rapi, nu bersih. Ibu-ibu na sarwa nek salat bukan perhatikeun tah ku urang lamun lian baju bengwal tahun. Ari meuli baju teh ngomong mahal, baju jodak 500.000 dibeli. Baju najwa 700 dibeli. Baju hikmat 1,5 juta nu 2 juta dibeli. Ari bukan 7 tahun teh ganti-ganti. Bari geus lecek hidup ku tai leungit. Anu hejo sagala colek anakna. Ih perhatikeun tah bukanna anak gawe di Jakarta satu sekali telepon. Ceng, tahun ieu mah emak ulah dibelikeun baju emak geus pabalata, ulah dibelikeun sendal, ulah dibelikeun itu. Emak beuleikeun mukena bae, mun bisa mah mukena nu mahal, nu bagusna jeung ibadah ka Allah. Coba mata kampus kitu tah. Ieu ari jeung mejeng meuli pakaian pagagah-gagah. Jeung nongkrong pamahal-mahal ari jeung ibadah asal-asalan. Makanya eta kiai punten kiai sampingna gararaga lain sombong. Eta samping kiai punten maaf ustad kiai sampingna boga garaga pamer bae. Hargana aya 2,5 juta. Komo mega hidayat 2.800.000. Super repo mah 4,5 juta. Eta samping kiai sombong. Ya dipake kuku lagi ieu tamer ieu. Atuh lain panah di lain. Insyaallah balik di opat ka beuli. Lain sombong kiai ngake samping bagus-bagus. Tetapi jaga ketika ditanya ku Allah, dia baheula diri sikit poin pake naon. Kiai mah bisa ngajawab, cek kiai Gusti, baheula kula dibere duit ku Gusti, kula teh pernah meuli samping anu pangmahalna, pake ibadah ka Gusti. Matak naon urang jelema duit, bener tah? Ari eta teu boga, ulah ngomong teu boga, ieu boga. Di kadang-kadang sugi ongkol jelema. Ari meuli jas 5 juta ka beuli jeung rapat. Jeung reunian baju 3,5 juta ka beuli. Jeung penulusan 4 juta baju ka beuli. Ari nek salat bating kadang-kadang make ngajah duduk ke THR. Baru 35.000 teh. Mesti arahan ke urang, akhlak urang ketika ibadah ka Gusti Allah, terutama pakaianna perhatikeun ku urang sebab eta teh akhlak zahir urang ka Gusti Allah. Bahkan akhlak kapapada nu kadua eta lebih penting. Urang hidup bermasyarakat jeung dulur jeung baraya jeung tatangga ka anak ka kolot ka salaki ka pamajikan terapkeun akhlak. Urang teh hirup teh bermuamalah bermasyarakat kudu make akhlak anu hade ka tetangga kudu kumaha ka kolot kudu kumaha ka anak kudu kumaha ka salaki kudu kumaha. Ieu jelema kieu kadang-kadang pengajian mah panglajina muludana tiap tahun bener teu. Tapi kadang-kadang akhlakna salaki huluaraga. Bener teu? Ngajina mah rajin. Moe kan bolotot negara salaki na poha. Atau balik ngaji karena kita ngaji nerangkeun bab salaki akhlak pamajikan ka salaki di pangajian datang ka imam bakal bolotot ka salaki pan pewaeun aya nu di dia aya budak dieu teh pagawean salaki salah sautik caprak ka mamana kok ciu hujan kabeh kana bagi salaki aya nu kitu
coba terapkan akhlak awe khususna udah dianggap kalah orang gak salah kita pan lamun Kanjeng Rasul ngameunangkeun sujud kana jelema maka niscaya bika pamajikan eta umbal waktu wajib kudu sujud ka salaki ku poharakna ieu da ada salaki di mata pamajikan coba hormati ku urang sebab eta salaki kitu dipikir raja urang ibu-ibu cenah salaki kula mah hideung berarti atuh hideung raja kumaha teh nasib dah ya Masya Allah sing hormat ka salaki wayahna hargaan ka salaki ngomong nu hade ting salaki aturan agama teh kudu kitu salaki 4 ngomongna pamajikanna 2 bae mun peuleum salaki 5 pamajikanna 2 setengah bae ieu mau ngomong jeung salaki Masya Allah salaki ngomongan 2 dijawab 18 nu hade coba ka salaki terapkeun akhlak urang mata naon salaki kedau ka hareupeun imah urang ngalewat punten kakak ngiring ngalangkung heula mah kitu kuduna tah ieu mah salaki kedau ka hareupeun imah lewat kok disepak cekeun geblok bae ceker cenah halangan bae Allah Akbar eta mah masih mending kak kadang-kadang aya bari muak segala hareupeun salaki aya sok muak di aya gila aya ngeunang hari baju dirapihan ngaji rajin hari muak belakpok di hadapan salaki dikeun panganten anyar hayang muak pamit ka kamar mandi hampura cenah akak ulah ka kamar mandi heula datang ka kamar mandi kot nyang ember ditutupan jubur dia bisi kadenge ari boga anak 3 ya Allah ngangkat jubur perek cek salakina dia kabina-bina muak cenah akak puak ge cenah ngomong kumaha tadi cangkeun geus moal katahan doang bom atum beleduk deui masa bisa dicirikan boga pamajikan gendutna moal nyalah keramik nake baleulah sekali muak perek pulah tilu keramik beda jeung nu guru ari nu guru membuak tilok kadenge paling geus ngan hangitna lapatan jurig we eta nyau pingsan be salaki ya eta ulah disapelekeun horek Allah akhlakan biar kos kitu teh terapkeun akhlak urang ka salaki kudu kumaha ngobrol jeung salaki kudu kumaha 11-12 kudu kayak gitu geus terapkeun akhlak urang kudu jadi salaki nya kitu deui salaki ge kalau jadi pendidikan kudu make akhlak nya bunya ulah ieu mah ari pamajikan muak hareupeun salaki dicare kanan ari manehna belangkok deui bae atuh kudu nyontoan ka pamajikan maka ulah asa-asa ingkang salakina sebab urang mah kadang-kadang heuh mentang-mentang jadi salaki asa panggagahna bae bener teu pamajikan salah saeutik dicacaplak pamajikan salah saeutik dicamok ulah akhlak urang dari rumah tangga kudu bisa menghormati kalau jadi pamajikan kudu hormat jalamun bisa pamajikan teh senangkeun ulah dinyerikeun nu mata kudu disenangkeun pamajikan teh capek luar biasa bener teh bo umpah piring dieu seueuh ngejo bener anu padahal eta teh dari kewajiban ibu-ibu cek ibu-ibu nu bedas ngomong kita hari ini besar ki aing dengekeun bapak-bapak yo eta ngumbah piring dari kewajiban bika kewajiban salaki ngurus anak kewajiban salaki nyeuselan kewajiban salaki hidup ibu-ibu dibela paling penting ibu-ibu ari ibu-ibu non tugasna ibu-ibu mah kewajiban ngan saukur nurut kana salaki cek salaki ngubah piring cek salaki nyeusehan padong budi habak sekarang jadi bela cek ibu-ibu aya haram jana dong dibebeskeun deui ya akhlak pakai kurang kalau jadi salaki kalau jadi pamajikan insya kakolot pakai akhlak ulah sok aing tiang ngobrol jeung kolot kata tangga kabaraya ulah sok pararasea sing akun ulah sok ngomongkeun ulah sok ngagorengkeun ulah sok fitnah ulah sok syirik ulah sok sombong lamun boga milik yuk sing akur urang pakai akhlak Kanjeng Rasul
kasahandapeun kudu hormat, kasuluhureun kudu hormat, terapkeun teh akhlak ke urang, kakolot kudu kumaha, yuh hadekeun. Maka ketika manusia geus bisa nerapkeun akhlak sabenerna itu, eta teh buah tina daek ngaji. Sedangkan buah tina daek ngaji teh karena mahabbah ka para ulama, mahabbah ka para kiai. Geus kuncina hikmah di perayaan Maulid tanamkeun dina hati urang sing mahabbah ka para ulama. Sugan lamun urang geus mahabbah ka para ulama, nu kahiji urang teh bakal dibere ilmu ku Allah tegasna daek ngaji. Nu kaduana ieu mahabbah ka para ulama teh sapangkat jeung mahabbah ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Lamun geus mahabbah ka Kanjeng Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sahabe manusia anu cinta kana kaula jaga bakal babarengan jeung kula ka surgana Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya rabbal. Sakitu anu kapiatur hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyengit bebeladogan. Eta iya kena minta boga saya. Kirim bae nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Al Mukarram Al Ustaz Dayat anu parantos masihan mudatul hasanah. Mudah-mudahan bermanfaat ka urang sadaya khususna ka warga masyarakat Kampung Gadot. Meningkat ke acara anu selanjutnya nyata penutup sekaligus doa anu baik insyaallah badhe disampaikan ku Al Ustaz Maimun anu nyodor kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di awal nepi akhir tisim pribados selaku muratibul acara nuhunkeun maaf sareng malu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyampe doanya segala Kak? Mana? Iya. Oh, geus. Iya, lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Nasbi berkati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya dzatan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa yukafi mazida. Ya Rabbana kama yanbaghi 'ala sultan. Allahumma shalli ala sayyidina qadilana biha jami'al hajat wa tu'tina biha min jami'is sayiat wa tarhamna biha 'ala darajat wa tuballighna ghayati min jami'il khairati fil hayat wa ba'da mamatin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna bil Qur'an wa najjina minan nar wa adkhilna jannata ma'al Qur'an wa nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa rabbana bi nuril Qur'an wa bi barakatil Qur'an waj'al awlan ahli wal Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hasil maqasidana wa qrim hajatina wa qadi duyunana wa sul ahwana waj'al awlan ahli rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasil maqasidana wa baligh murana bil khair. Rabbi ighfir warhamna anta khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanahu wa 'izzati amma yasifun wa salamun ala al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.